ngagoreng tahu tempe, ngagoreng endog, terus nyayur resop. Hayu abesti nya ayeuna mah ieu teh nya deuk ngagorengkeun tahu heula. Tuh lamun tahuna ieu geus garing nya besti balikeun ieu teh. Tuh mun geus dibalikeun kieu garing nya besti tuh tinggal diangkat tuh ieu teh soalna geus asak. Tah ayeuna mah lanjut ngeuretan tempe nya besti tuh. Tempena keuretan heula terus dibumbuan ieu teh nya make bawang bodas bubuk ieu teh make ketumbar, make uyah jeung penyedap. Bere cai we saeutik nya besti terus diaduk-aduk. Geus kieu mah nya besti geus meunang ngabumbuan geus ngaresep gorengkeun ieu teh tuh si tempena. Ngagoreng tempena mah dumalila nya besti tuh lamun geus garing mah tinggal dibalikeun si tempena teh. Tuh mun geus kieu mah nya besti kedeung deui oge asak tah nya. Mun geus asak mah biasa diangkat ieu teh nya besti tuh. Ayeuna lanjutkeun ieu teh deuk ngagorengkeun endog besti endog dadar ieu teh tah nya. Endog 4 siki ieu teh jadi 5 ieu teh tuh nya. Geus asak ieu teh nya tinggal diangkat. Geus kieu mah besti nya ieu teh deuk masak sayur sop tong poho, bawang beureum bawang bodasna dikumbah heula terus disik-sikan. Tuh geus disik-sikan kieu mah nya besti tinggal digorengkeun ieu teh nya. Tuh meh garing besti miseungit terus asupkeun kana cai nu geus ngagolak. Bae nya ieu teh nya geus ngagolak tapi dileutikan heula soalna ieu teh deuk ngeuretan si sop-sopeunana. Aya kol ieu teh bawang daun, saledri ieu teh naon deui buncis jeung wortel. Tong moho make baso sabungkus. Tuh besti dikumbah heula nya sing bersih. Lanjut asupkeun ieu teh wortelna heula nya soalna teuas tuh. Terus ieu teh sayur-sayureunana oge asupkeun tong poho dibumbuan make uyah, penyedap, kaldu jeung ladaku oge make gula bodas nya besti. Tuh ieu teh geus asak angkat we besti nya tuh ieu teh hayu abesti. Nuhun tos nongton video